Mang Bule. Aya naon nih? Kamari pan panggih di nu hajatnya. Oh, biasa nyokotan piring mantuan. Nah, aneh. Mang Bule mah nyokotan piring teh setelan gagah make jas. Salah paham orang teh. Salah paham kumaha. Inu pengantin datang ke imah. Ngageruan urang nih. Terus? Sugan teh ngawinkeun urang nih jeung budakna. Ripek? Panas aing datang sekeluarga sebenernya royot. Aipet kenaon cik. Kita meluan piring aing anjing HP aing dong. Wah, mama teu ceureuh sia sok ngerakeun. Ngerakeun naon ai maneh datang-datang jual nyarekan. Cek mak buah kawung geunaheun di jogedan. Panas puing joget dihandapeun buah kawung. Kalakah nyarebut nu gelo geura. Nya gelo sia mah buah kawung di jogedan. Tapi bener cek batur ge buah kawung geunaheun di jogedan. Eta mah lagu atuh sia mah lieur Lagu. Hai Ari. Naon, Mak? Lain apa teh si Omen? Apa naon kitu, Mak? Heueuh karunya si etanya. Emang kunaon kitu, Mak? Heueuh hanas bro-broan ka awewe sing horeng si awena teh dikawin batur ayeuna teh. Aduh, meni watirnya mah kitu-kitu teh mah. Matak ya mah urang mah tiba heula ge taresep ka awewe. Ya goblok kan saya geser awewe. Nya masuk. Bule. Naon teh cilewungan daing teh tore katuh. Maneh teh lamun peuting pareum listrik ulah guruyam gerayam. Besi budak nyaring era. Naon ari emak? Pan penting mah aing mah teu balik ai maneh. Nya maneh teh balik peuting teh. Ai cenah gurem-gurem saha tuh? Aduh, aing keur ngeja poho rek. Situtung. Wah. Bobo si Omen asup ka imah euy. Cilaka anjing, sawah dihanca batur goblok. Bu, geura balik burit sieun si aya pocong. Wah, kos lain jalu. Da urang mah apal, lamun aya pocong mah kaameu. Hah? Kamu? Emang bau? Nya bau atuh da pocong mah tarang isang. Hanya huan? Nya heula atuh rek misang kumaha pan diborogod leungeun oge. Oh. Jaro kieu pemajikan pengalaman. Kabeh sakit teh borangan pisan. Yah, ari jurig aya jaluna teu nya? Nya meureun aya, meureun mata kalobaan oge jurig dalam dunya. Maka jangan nanya ke kitu Ibu. Pedah we cek batur. Kunti mah lamun teu ceurik seuri, lamun teu seuri ceurik. Emang naon hubunganna jeung jurig mun aya jaluna? Nya lamun jurig aya jaluna mah meureun moal ceurik jeung seuri hungkul, pasti aya ungungan. Jorok. Balik bisa kunti. Mak, lolobana awewe ningali lalaki karena naon anya, Mak? Nah, karena dompetna anu kanal nyai. Kanal kumaha, Mak, maksudna? Tabal pinuh ku duit. Oh, gitunya. Ari lalaki ningali awewe karena naonna? Sarua nyai kanu dompetna. Sarua ningali kanal dompetna. Awewe mah lain kanal dompetna. Terus kumaha ningali Lalaki mah ka awewe ningali goblok dompetna. wah, eta mah lecet deui nya atuh mah. Siti ka dieu. Aya naon teh? Lain mana apa teh? Boleh kawin yang nini-nini? Nyaho atuh urang mah terat-terat info. Lain bisa daek kitunya si eta kawin yang nini-nini. Wah eleh atuh teh ku duit mah pan beunghar nini na. Oh, paingan atuh berarti si eta mah hayang warisanana meureunannya. Nya heueuh atuh pan meh beunghar ngadadak. Atuh bagja si eta teh nya aya nama beunghar. Wah di beunghar di mana apan paeh ai mana? Hah? Paeh kunaon ti? Heueuh apan cek dokter mah teh karacunan khusus kadaluarsa sebut Gelo sia mah. Ari cita-cita baheula saha kitu teh hayang jadi naon? Hayang jadi petinju. Nah atuh ayeuna jadi pemusik. Heuh atuh da teu cocok jadi petinju mah, cocokna jadi pemusik. Nah teh cocok jadi petinju.
Heuh, da jauh pisan atuh bedana salaki urang jeung petinju mah. Emang bedana kumaha? Ari petinju mah yeuh rek main teh kolor teh dipasang cing pageu. Emang salaki eteh kumaha kitu mun rek main? Heuh ai salaki urang mah kalah kahdilaan kolor teh rek main teh. Ah gehel eta mah rek main naon atuh sia teh.